Bismillahirrahmanirrahim. Hanca daqaiqul akhbar masih kene nyarioskeun tentang tatangkalan atanapi pohon-pohon anu aya di surga. Mudah-mudahan kalawan berkah wasilahna diaoskeun ieu pasal, urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa ta'ala tiasa menikmati keindahan-keindahan pohon anu aya di surga. Bari ngariung sakeluarga jeung orang-orang anu dipika cinta ku urang dihandapkeun iuh-iuhan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Etalah kenikmatan anu hakiki anu bakal dipasihkeun ka jalmi-jalmi anu takwa. Wa bi isnadin an aliyin radhiyallahu anhu, sareng diriwayatkeun sanadna melalui sanad di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu qala sanyanyana parantos ngadauh saha alaihi salamu nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi jannati sanyanyana dina lebet surga syajaratun eta aya sebuah pohon yakhruju bakal kaluar tina eta pohon belah mana kaluarna min a'laha di bagian anu paling luhur eta pohon. Naon anu bakal keluar? Al-hulalu berbagai perhiasan. Moal aya di dunia mah hiji pohon oge nu bisa ngeluarkeun perhiasan model kieu. Hanya pohon di surga lah anu bisa ngeluarkeun perhiasan model kieu. Wa min asfaliha sareng ti palihan handap dina eta tangkal teh khailun bakal keluar sebuah kuda dzatu ajnihatin anu ngagaduhan sayap musarrajatun baritos dianggoan pelana muljamatun berikut tali kekangna oge murassaatun biduri anu dihiasi dilapisi dengan intan wal yakuti sareng yakut. La tarusu anu mana eta kuda teh moal pernah ngaluarkeun kotoran wala tabulu sareng moal kiih moal kencing. Hehe atuh rujit. Lamun di surga aya kuda beol atawa kiih atuh gareuleuh meureunana penghunina ge. Nu matak di surga mah kuda oge kuda moal ngaluarkeun kotoran. Ya Allah, begitu terjamin kebersihanana di eta surga. Nu matak jelema nu bakal asup ka surga teh iwal ti jelema-jelema nu bersih, bebas tina dosa sekecil apapun. Jelema nu boga dosa mah ulah wakah ngarep-ngarep hayang ka surga. Lamun teu tobat disiksa heula di neraka sakumaha kamari tos dijelaskeun. Kakarak bisa asup ka jero surga. Saparantosna ieu kuda teh keluar ti handapeun tangkal
baritos dipasangan pelana tali kekang sareng tos dihiasi ku intan sareng ku yakut fayar kabu alaiha maka nararaiklah kana eta kuda saha auliyaullahi ta'ala para waliyullah ta'ala beres nararaik kana eta kuda para waliullah teh patatiru bihim kemudian halali berlah eta kuda teh berikut para aulia Allah fil jannati di jero surga kukurilingan hiber kaditu kadieu menikmati pemandangan-pemandangan anu ararindah di jero surga. Sawaktos para waliullah hiber naik kuda kukurilingan di jero surga memandang pemandangan anu ararindah nepi ka jelema-jelema anu dihandap masing para lohok ningalikeun para waliullah hiber nararai kuda fayaqulul ladzina hum asfalu minha terus ieu jalma-jalma anu aya di handap teh ngararomong ya Rabbi ya Allah pangeran abdi bimadza balagha ibaduka haula'i hadhil karamah ku cara naon ieu hamba-hamba Gusti teh anu bisa halali bertia di luhur kuda bisa kaditu ka dieu memandang surga ku cara naon bisa mendapatkan karomah atau nabi keistimewaan seperti itu fayaqulu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahum kajalma-jalma haula'il ladzina kanu yusalluna iyalah jalma-jalma anu halali bertia di luhureun anjeun bari naik kuda memandang pemandangan surga anu sakitu indah teh alladzina kanu yusalluna iyalah jalma-jalma anu selalu ngalaksanakeun salat wa antum naimun sedengkeun araranjeun waktu di dunia keur sarare jadi lamun urang hayang hiber naik kuda kukurilingan di luhur surga urang kudu daek salat ketika batur keur sarare pan ieu nu hese teh batur sare urang milu sare atuh moal bisa hiber ieu carana mah. Ya Allah, mudah-mudahan ketika orang geus mendengar keterangan ieu, orang kabehan sing dipasihan taufik ku Allah supaya orang bisa ngelaksanakeun salat tahajud ketika batur keur karerek, ulah kabeh kerek teuing salembur bahaya bisi aya bangsat. Wa kanu yasumuna sareng ieu jalma-jalma anu halali berteh waktu di dunia na selalu ngalaksanakeun puasa sunat berarti wa antum sedengkeun ari araranjeun tuftiruna tadarai puasa batur mah seubeuh beuteung waktu ke di dunia sagala di dahar tapi ieu mah selalu ngosongan beuteung puasa sunnah lillahi ta'ala wa kanu yujahiduna sareng ieu jalma-jalma teh baheula keur di dunia na selalu berjuang membela agama Allah wa antum sedengkeun anjeun baheula di dunia taquduna diuk darariuk duduk manis indah nisaikum digigireun pamajikan maneh rek perang ngabela agama Allah kagok ku pamajikan rek indit ka pangajian kagok ku pamajikan aya teu urang ngaji pukul ke pamajikan itu ulah heudeui sieun ku pamajikan
Nukia ya moal bisa hiber di luhur surga tapi hiberna di luhur beteng pamajikan teman gitu mah ya Allah ieu pan loba di akhir zaman mah komo loba lalaki anu taluk ku awewena arek salat ka masjid bari salat ka masjid kuat terjadi kusabab dipalototan pamajikanana ieu mah meuli hargaan pisan jadi salakit teh. Nah dumatak lamun urang hayang bisa hiber bebas kukurilingan di jero surga ti ayeuna urang kudu bisa ngalepaskeun segala perkara anu ngahalangan kana jihad fisabilillah atuh leuletik kanan pangaji ge jihad eta teh ka masjid ge jihad eta teh minimal urang kudu bisa ngaleungitkeun segala penghalang-penghalang anu ngajagaan urang menuju ka majlis taklim kudu bisa ngaleungitkeun penghalang-penghalang anu ngahalangan urang berjamaah ke masjid dan lain sebagainya. Sahadeui jalma-jalma nu bisa hiber di jero surga teh wa kanu yunfiquna amwalahum fi sabili saur Allah ialah jalma-jalma nu baheulana selalu ngainfakkeun harta-hartana di jalan kaula wa antum tabkhaluna sedengkeun baheula anjeun mah kaloret nu matak ayeuna anjeun teu bisa hiber di luhur surga ge ieu nu koret semakin loba koret kana fisabilillah mah koret ari jang kana selain fisabilillah mah loba nu balalager teu kudu dipentak sok jang kana maksiat babari jelema ngaluarkeun duit tapi jang kepentingan sabilillah jelema ge hese ngaluarkeun harta ieu nu kieu moal bisa hiber lamun asup ka surga oge acina lumayan teh hiber ge teu penting asup ka surga iya atuh sabadu teh etalah ciri-ciri jelema nu bakal bisa hiber kukurilingan di jero surga bebas melayang tanpa beban hiji jelema anu selalu salat ketika orang lain sarare dua jalma-jalma anu selalu ngalaksanakeun puasa ketika nu lain beteungna wareg tilu jelema anu berjuang di jalan Allah ketika batur ngahehenen ngeukepan pamajikanana opat jelema-jelema anu selalu mengorbankan hartana di jalan Allah ketika orang lain karoret teu hayang mere di jalan Allah mudah-mudahan urang sadayana sing kaasupkeun golongan anu opat ieu supaya engke urang bisa halaliber di jero surga urang balap lumpat balap hiber jeung Kang Al-Fajri wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sareng diriwayatkeun ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu inna fil jannati sajaratun sanyanyana di jero surga teh eta aya sebuah pohon yasirur rakibu fi dilliha bakal aya anu lempang seorang berkendara di handapeun iuh-iuhan eta tangkal teh mi'ata amin selama 100 tahun la yaqta'uha akan tetapi geus berjalan 100 tahun teu bisa tembus ngurilingan iuh-iuhan eta tangkal di surga sagede kumaha coba eta gedena Masya Allah kama qala Allah ta'ala sakumaha firman Allah
ta'ala dina surat Al-Waqiah ayat 30 dugi ka 33. Wa dhillim mamdudin wa ma'in masqubin wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa dhillim mamdudin sareng ari pohon anu aya di surga teh naunganana sangat panjang, sangat luas, terbentang luas. Wa ma'im maskubin sareng ari caina anu tercurah, anu mengalir. Wa fakihatin kasiratin sareng buah-buahna oge sangat banyak. La maqtu'atin moal eureun-eureun eta buah teh moal aya usumna unggal poe oge bisa aya. Sugan aya orang surga hayang duren teu aya can usum duren, moal aya can usum duren, pokona iraha wae hayang pasti geus aya. Masya Allah. Wala mamnu'atin sareng henteu dilarang. Rek nyokot nu mana wae sugan ieu mah ulah nu batur henteu, bebas. Saha wae nu hayang kop moal aya aturan beakeun. Masya Allah, etalah kanikmatan di surga. Lamun sejelema kabeh meyakini bahwa di surga teh begitu nikmat, meyakini bahwa di surga teh begitu indah, pasti jelema kabeh bakal rajin ibadah jeung moal wani melaksanakeun maksiat saeutik-eutik acan. Kusabab jelema loba nu ragu, bahkan maloba nu teu percaya kana kaindahan surga, nepi ka rela ngajual agamana ditukerkeun jeung perkara dunia anu sepele. Naudzubillah min dzalik. Etalah jelema-jelema nu katipu ku kaindahan dunia, padahal di balik keindahan dunia aya anu jauh lebih indah, nyaeta keindahan surga anu abadi. Iyalah anu dikejar ku jalma-jalma takwa, iyalah anu dikejar ku jalma-jalma mukmin, nyaeta keindahan sareng kenikmatan anu abadan abada tanpa batas. Di dunia masa kumaha kaya pasti bakal aya bangkrutna, sakumaha loba harta pasti bakal aya beakna, tapi di surga mah setiap hari, setiap waktu kenikmatan bakal diperbaharui, bakal ditambah deui kenikmatan ahli surga. Wa nadhiruhu fid dunyal waktu sareng ari perbandingan di dunia naon al waktu maksudna perbandingan waktu di dunia sareng perbandingan waktu di akhirat. Alladzi qabla tulu'i syamsi, nyaeta waktu sebelum terbit matahari. Panas teuing henteu, poek oge henteu, sedeng. Wa ba'da gurubiha ila ayyagibas syafaq, sareng waktu setelah matahari terbenam sampai leungit mega anu beureum. Wa yuhita sawadul laili bid dunya, sareng poekna malam mulai menyelimuti dunia. Fa innahu, maka sanyana waktu tersebut, dillun mamdudun, adalah waktu
anu iuhna terbentang luas, sangat sejuk, henteu panas oge henteu poe. Masya Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sakumaha firman Allah Ta'ala dina surat Al-Furqan ayat 45. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla wallahu a'lamu bimuradih. Nah araranjeun henteu memperhatikeun kana ciptaan-ciptaan pangeran anjeun kaifa madda dhilla kumaha Allah Subhanahu wa ta'ala manjangkeun sareng mendekeun bayang-bayang, yakni qabla tulu'is syamsi, tegesna sebelum terbit matahari, wa ba'da gurubiha sareng saparantosna terbenam matahari, ila ayyadkhula sawadul laili nepi ka asup poekna peuting. Ruwiya anin Nabi alaihi salam, diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sanyanyana Kangjeng Nabi parantos ngadauh, ala unabbiukum bisa'atin, nah araranjeun hoyong dipasihan uninga, hoyong dikabarkeun ku kaula tentang waktu, hiya asbaha sa'atil jannati, anu mana eta waktu teh menyerupai sareng waktu di surga, wa hiya sa'atul lati qabla tulu'i syamsi, sareng ari eta waktu teh nyaeta waktu sebelum matahari terbit, dilluha mamdudun, teduhna eta matahari teh memanjang, wa rahmatuha ammatun, sareng ari rahmatna sangat umum, sangat merata, wa barakatuha kasiratun, sareng kabarokahanana eta waktu sangat banyak, sangat berlimpah. Etalah perbandingan keayaan waktu di surga sareng di dunia menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah akhir bab anu ka-44 dina kitab Daqaiqul Akhbar. Mudah-mudahan kurang sadayana sing kalebetkeun calon penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.